Motor anyar. Ku herang-herang kieu. Nyereset kieu. Orang lamun mau bogaeun kos kieu malah aing hungkul segala tina bogaeun ge. Duh. Tempoin ge anjing minuman anu paling mahal duh. Motor ogohan we pokona mah ieu mah motor ogohan pisan. Nu kieu ge ku minuman anjir. Melieur cenah ge. Anjing aing teh sia-sia lah. Kayak ku aing sakedeung deui. Pamer ka barudak mareuli me careurik ka kolotna anjing. Aing anjing teu sia-sia jual sawah loba euy. Aing biasa beban orang tua mah anjing motor kieu teh nama edan we kelapotna ge RCB dem senggolong anjing. Anjing aya mani kieu mandi heula jangke pamer ka barudak me segala aliando beungeutna anjing. Anjing mandi heula anjing me aing kasep. Aduh kasep kieu aing ong ke mandi meureun. Edan euy. Hang geura rapi euy mengke jeung pamer. Me kasep geuning ka tempona segala tali minho. Aduh. Haji we. Cik. Cik aing badag geuning euy otot. Oh no. Mandi ah. Jadi tahu. Duh, betah geuning manina euy. Tuh, make kasep bet aing enak kasep. Anjing, motor anyar mengeun kieu pokona mah anjing. Anjing aing milik kieu boga motor kieu salumur mah balbagan. Anjir si Bonge euy boga motor anyar jiga nu kadenge we anjing kenal potna. Padahal motor Bonge semua mah kadenge. Tempo barudak motor anyar. Agak sia boga motor butut oge Mana mah urang pangsaena di lembur ieu mah. percuma semua ge Ngelekeun alam dunia ge. Ganti heula knalpot eta. Si doeng udah alus tempo nu kieu ge. Ganti heula eta knalpot keur teh Bonge maneh. Wah, pokona mah alus nu aing mah motor kana mah anu bogaeun motor kieu malah. Hanya satu di Indonesia. Aduh, tempo motor ge geunan kieu tah. Anjas. Kasara euy. Non mana we? Tong haragapan, motor mahal. Gula bakteri woi, cicing cete aje goy. Teu baroga mah maroli cete. Bang, geus cacing didinya lah. Sok lah. Ini daripada kikian mah. Paur ka aing sok, buru lah. Ini kawan mah cek aing sok. Yeuh, kumaha yeuh? Cara standarkeun motor. Udah menjadi ke motor aing aing standarkeun lah. Ih, anjing motor mahal mah heueuy nya standarkeun ge kudu ku mesin. Bantuan lah, Bung. Hah? Bung. Anjing bantuan buru. bong bonge Naon? Anjing Kenal lo teh bantuan anjing. Orang kaya kalem ke aya jang pulus-pulus mah anjing. bonge Naon? Sok lah ikut mah anjing. Aing kala yuk. Sok. Jik teh anjing. saya sorangan duaan Kunaon maneh eta buka baju gawe seteh. Naon? Heueuh da nu aing masih spekan tempo anjing. Anjing. Sok, naon? Jadi moal. Oh, buru lah anjing kabeh. Wangi aing mah. Urang mah heureui sok. kalem Aing ngedak palan aing bener. Oh. jadi awak euy ulah jeung kitu mah Si Bonge na kemana? Yuk motorna di dieu kene euy. Pakai ulin moal. Yuk. Nah, parawan ini mah. kadang parawan atuh ieu mah Tuh, sana bisa make. Mana bisa tuh naik motor ieu? wah hanteu Dot, tong ditanya deui anjing. Bisa sih. kan mana yang bisa motor mah Ulin, bisa lila orang teu motoran euy, sok sieun labuh lah. carobaan we atuh maneh Ai paling ge kahanap atuh nya. Itu bae motor matur. Cenah mah coba nah. Sok atuh bro. Ya, sok. parkirkeun heula tuh Bantuan euy. Nih. Baik, Gon.
atuh, kalem. Ipu euy, punurkeun. Oh, maju. Anjing mana remna euy? Dipuih. Anjing mah Firasat aing mah euy. Semua balik ka lu. balik. Euy. Baiklah anjing, gitu-gitu. Urungkeun dah anjing. Bukan euy. Oh, sok. Starter nu mana? Salah. Anjing. Parah. Aing euy. Lumayan euy, boga motor euy. Aing armungeun ajak ku aing. Heh, aing ke balas dendam anjing aya baju aing di dieu. Pokok lo nying kesakeun mah aing armung si anjing aing balas dendam kana tadi piluan di dieu anjing ka manana geura Jing. Beres anjing. Ini pokok. Heuh anjing motor aing ngeungit. Anjing kayak di dieu. Anjing motor mahal. Karena saya meuli lagi anjing. Anjing kudu di dieu ku aing teang dah. Anjing motor anyar. Anjing aing eueuh. Anjing teangan lo ya. Aing mama. Motor aing itu kudu awalnya ku aing. Beri ke ku aing masih. Cing motor aing. Motor aing itu paradong. Itu motor aing tadi kumaha anjing. Bisa dibalongkar aing eta motor mahal anjing. Aduh itu dicedopek kan anjing motor mahal. Aduh mahal motor arorek. Astagfirullah. Allah dibukaan. Anjing. Eta main heureuy deui. Aing beri ke dinya. Mata tadi itu nak. Anjing. Sudah daya duitan anjing. Motor GG bensin ceket anjing. Gak sakumaha anjing. Wow, sete majek naon motor aing dibuka-buka sete. Mana itu udah balaga tadi? Naon mana ngomong naon? Teuing Maneh balaga tadi. Naon? Gelut. Balas mana ke mana sok? Heeh, motor aing mah alus, mah anu bogaeun. Ayo diragapan. Ini mulai. Tuh, Napotna geura bongkar ku aing mah. anjing kotor atuh. Pas dah anjing aing pake ku aing halik kat diragapan geuleuh aing mah. Anjing balaga gitu Oh. Anjing Tepkeun lah ini lah anjing bantuan-bantuan teuing. aing balik ke Si adalah bensin dia ceket Bae, urang teh bae. Oke. motor mahal. Ayo sawah deui halik ah. Mas lah. Pas deui we nama. Beli jual tadi teh ini. Oh, ini da mana ngajak cicing heula teh. Motor we alus eta si bongnya ini bensin cet-cet. Aing ge. Ini balaganya si bonge eta boga motor anyar mah euy. Heuh, curang ge. Nya kenal potna ganeng keur teh bonge sih anjing mah. Kadengeun eta teh cenah. Teuing. Sakeram pamuda lapuk. Si anjing balaga kita eta nyebut Kepret jilong ku aing. Kalau gawe atuh. Anjing balaga teh budak. boga ilmu naon maneh ngagas ka urang. Aing oge. Tapi daya bener na euy. Heuh, daripada nganggur si bonge geus menang motor alus. Aing ge. Ya makanya rekeun ku si bonge. Anjing budak bani mah tahan ka urang anjing. Si diparangku sih teman Nih karungannya. Hayo tapi karunya euy budak batur euy. Ah bae anjing. Adulinya. Anjing. Kok sia bejakeun ka bapak urang. Ngajor we bejakeun ka bapak maneh ke Sion aing ka bapak maneh mah. Kok sia anjing balaga. Dasar pemuda lapuk. Si anjing. Oh saha balaga kitu si anjing mah. Budak tuh ngaranna ge lah. Bakal bener bejakeun mah nya ka bapana euy. Teuing anjing sieun dah we nama. Di tempat ya. Mana barudakna eueuh geunan? Tadi mah di dia. Mana geunan eueuh? Tadi mah di dia. Ah letik-letik maneh mah geus diajar ngawadul ka bapak. Bener di dia Pak tadi mah. Ningan ieu areueuh. Teuing Pak tadi mah ya. Ah maneh mah ganggu kolot barang gawe wae. Urang bapak gawe naon? Sapopoe cicing di mah. Sah balik. Ayo wae.
Iya aman tuh. Mana tadi? Bang bodaknya pirang ngomong gitu dijekeun ke bapana Rupa wae curang abang bodak gimana nya si bang itu mau motor itu naon Woi, kemana? mau balik mau lain. kunaon mana itu mau motor Naon? Saha anu ngeuseuk? anjir jual kan nguseup Ayo atuh anjing urang manuncak tuh gunung geus tang poek gunungna euy. Sieun anjing. Mau balik itu ditanya rip lah. moal urang mah nanya ada ge manehna teu make motor Heeh, da kolor aing mah mahal atuh nu maraneh atuh. Anu 10 tilun aing mah anjing 101 anjing. Sia we Yeur. Dot contohan kemana emang nggak hartieun lah anjing. Ieu nyam. Nganaon maneh teh? Sok tinggal kieu lah we. Oh, adu domba di mana? Oh, adu domba? Di mana? Gah anjing geus Geus anjing balik ya, Mau tumpang. Ayo atuh yuk, urang adu domba mah yuk. Lain ngadu domba Alek, motor mana motor? Oh, heueuh. Ngomong ka urang cenah anjing aing teh boga pamajikan deui si Kimam teh. Kan hayang rana cenah. Iya kalau anjing ah. Pak aing euy mamejana. Lek kadi lek. sok me. Ya. Tadi teh saya ngomong motor maneh ka mana nah teu dibawa ka dieu. Ayeuna mana motor maneh? Anjing. Geus lah gebogan we. Kadang kita bi orang ngomong. Siksa we. Anjing. Ngomong. Aing tadi ngomong naon atuh teu ngarti aing yang balik. Sarip, dirip, sarip. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Siksa.